yang begitu hormat dan dengan mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda Intragan 2017 Sekar Abinaya 2 sejamintonkeun pagelaran dina naskah karya Wahyu Wisana kalian jejer tukang asahan Wilujeng Nyaksen. Terus anak itu
salahnya teh parantos gaya gitu batu asa gitu. Atau batu asaan geus diganti ku mesin asaan. Batu asaan diganti ku mesin asaan. Aduh, wah, sanyana abdi teh aral kana nasib sorangan nganahan ka Gusti Allah. Mun ieu Allah teh ngabila Ulah keluarga aman di sini lepas kumaha kieu mang abdi mantosan aman antosan naon teu ngarti aman mah nya mantosan aman dagang berpuasa moal nya nya wah piraku ade dagang berpuasa cenah mah kaki nama ade tos ade kemana mah emang tetangga sakoa begitu mah pokoknya mah abdi karek sama aman dagang berpuasa biasa ya biasa ada apa nyatu ayo nah dia lagi wah ayo nama kurang kawin baik
naon teh ya Mas? Kumaha teh sabarang dihukum pun kakang aya dina kamarasanya. Berkah pisan Kang Mas. Tapi teu kirang sawios-wios. Sagala rupi kajupona. Nangis. Kunaon teh Mas? Eta Kang Mas. Tepas di kakang maragi. Kana. Kunaon teh teh? Aslina teh nanti. Maneh bibi. Ieu kunaon maneh? Eta jaga. Eta, jelaskeun atuh. Saya mah bukan sabaya kebanyakan. Baiklah. Kunaon kalau juragan istri? Eta ceurik nu beunghar, yang beunghar. Beunghar. Kayak beunghar. Tapi ka cerita. Oh, miskin, bagi miskin. Ceurik. Ari mimpi badeka sarua cerita nama. Nah, beda teh naonna? Bunga bedakeun lantaran. Oh, Mimpi badeka badeka mana? itu. Badeka kuwi. Balik itu. Geus Rai Mas. Ulah terasa. Kira caritakeun ka kakang. Kunaon atuh lagi teh? Sumpun eta, Kang Mas. Naon teh atuh lagi? Sumpun Kang Mas. Rupanya narai kang lantas urang teh teu kirang nanaon. Kitu sok teh upami urang teu ninggal sanes. Saha atuh nu sanes teh Rai? Tinggal itu sudah berpustaka. Upami narai manehna teh langsung beunghar kata urang. Nah, moal punya. Nyaan Kang Mas. Cobi gerak. Sabaraha bau saha urang. Orang ayat 2.568 sarana bau. Nah, sudah berpustaka mah 2.568 tahun. Sabaraha Atuh eta mah beda aya di luar bau nya. bentang di rumah abang tahu ke atasna itu aku beunghar. Memangnya Cobi, mas urang aya sabaraha? Mas,
syukurannya gitu teh. Alhamdulillah subhanallah ada tentunya yang masalah sekolah minta dalam angkatnya syukur artinya dasi terima ya atau di dasi yang keluar ini dasi apa ya yang kedua yang jelaskan nah itu kata kita ladies and gentlemen, Dusty isi ketan. Kita WC, you know? Apa ada WC? WC itu WC, USA. Apa WC? WC teh wayahna cingobong. Aduh, lagi saya namanya tadi mau bilang nah, itu kuduna olahraga tadi aja, amin lancar, siap ya? Dinamis. Ya. Tinggal kunci. Cakep. Benar. Nextnya, bye. Ayah,
ngomong sorangan, baik sebetulnya itu,
ya. Ya, mata sok bila pas ya asli ya, Bang. Pas ya, asup karena sini penonton. Ya, kalau pas kecil asli ya, dia bisa kopel juga. Paling insyaallah. Lantaran kalau rasa urang teh kan pasien teh aya rasa keul. Geus keul eta bisa jadi neng. Itu nya kan jadi sirik ke sebat wae. Itu nya mana sok rahasia sangkan alam dunia ieu rame. Manehna tapi kasih kabayang oke nyebut-nyebut alam dunia. Alam dunia. Ya, pelan-pelan pasnya oke asup karena rasa pikiran. Ayeuna kudu percaya dalam dijelaskeun. Ngasah pikiran lantaran urang teh mikir kumaha carana ngelekeun lawan pasien urang. Neutre. Eta rasa pikiran teh. Iwati eta pasnya oke jalan pikeun nyaran kasudumaan batin. Suduman hate teh jam kang buka. Mata soknya bila rahasia lantaran lamun urang meunangnya dina pasya eta hate urang teh bakal suduma lantaran bisa ngelekeun lawan pasya urang. Mataknya sok bila rahasia ayeuna urang teh kan di UPI mah hese keren. Geus geus sare. Meuni saya oke mah sumohon deh andi sada patwa sebagai MUI deh patwa aya gunana pasean kitu cenah. Sakapayang mah. Lamun sakapayang mah aya jelasan kitu teh mah. Nya sih aya soal teh manfaat oge sebenarnya. Tomatnya pasnya teh ngasah pikiran. Kuping ngasah pikiran nya batu asal. Lain asahan ieu mah pikiran asal ieu. Bedoh oge karena itu asalnya. Bedoh oge kudu asa kunci eta mah nya batu asal gede. Mana teh? Lalu tadi mah lain bedoh. Kudu lain kuas ieu lain. Tapi lain batu asahan ngasah pikiran mah. Allah, parang sih kebayang mah ya. Tuh, paling itu kan geuring ya teh ya. Pedagang dia tuh mah. Pas kurang deui mah. Mah ya teh. Nos. Hidup.
cerita alam dunia. Alam dunia Den. Iya, dalam bahasa ante ya Den. Ya Den, ayo.
Abdi Gusti tigas tahu kumayang saeuti umawi ayana sesta itulah kajungali Gusti nyaban dugali
Lain kan, di udah tidak sedih khusus. Dah sudah terwokok. Wokok. Iya, masalah
mah sudah beli nikah balik di situ tanda apa ya visual sare naik abad terang kita manusia memang sare bang jadi kedua bahasa itu mbak udah lebih membuat unduh dari malu di dia kan mau punya kabel di dia tapi malu sare ini nama dengarti tapi jangan tidak gawe ya makalan lalu kurang sebenarnya waktu asahan jadi kita masak udah kesuket kita kagum mungkin kagum teh capek penonton jadi mendingan nggak nyanyian kayak pulang ayah yang guysnya bye.
paleja. Nawan anu kita yang susuganan tujuan orang sarwa. Hai orang babarangan muntui kagung ngantai kalba mipir pasir mentas wahangan pulang saking rumah dan halus ngomong teh menurut anti di pantai anak itu harus main tambah Jika
sampai cerita untuk yang hukum itu perlu deket apa nih? Kita membalikan lantaran apa nih? Kok tak itu kan gunung langsung tentu dari asal yang bersama terlalu beli tak nyaman lembur tuh. Kadang tinggal dulu sudah. Si kabayan nyian pucuk pikiran hayang kasihan tapi tidak pernah mana benar sih tapi lamun gua kesebut kasih kabayan aku dapat berdua ada papayu deh dua tahun deh aku ayo nama dia kumaha lamun bapak nama aku di PC salah sama dari sawah PC nama ada mana nama deh wah gitu ada kita tadi iya deh kau boleh nama deh ayo namakan si kita 10.000 mahal ya makanya ya boleh mah tapi ya kemampuan aji salah deh hati ya bantu saya sok Kalau kita tidak mengenal dia, kita harus tadinya kalau nama biasa, karena kita jika nama satu bikinan, kita menimbulkan itu tidak mana.
Pak kita kan kulimanya kudu manggi batu santai jika nama baliga sareng Malaysia mah ayahnya tak kuasana lima pisan eta batu asahan kudu ka pagi kudu ka bawah kudu pasang ke oge ke rumah kuring. Beda nasib dari kuring.